orang tua murid menuntut security bidang kawasan oge terhilap kabeh rerencangan anu bahaya namun alwi hayu urang sanggakeun hiji oge ka Gusti Allah Subhanahu wa taala bari nikmat sehat ka urang sadayana poe jantan urang biasa tempel di tempat ieu dina naraga acara para tuligina murid kelas 9 SMP Nurul Hikmah Al Hakim mulia salawat sinerang salam salawat nah dilimpahkeun ka Nabi Muhammad alaihi wasallam ka keluarga para sahabat ulama oge urang salaku umatna amin hadiran sadayana asma